ukur aya tetangkalan wungkul tapi di jerona aya sasatuan aya dahareun aya minang dina paribasa kolot leuweung lamun hejo rakyatna bisa tapi ayeuna mah rek bisa rakyat ngejo kumaha leuweungna ge beak eta bener eta teh Kang lamarhan kieu akan mejang kumaha Kang boga ide kumaha tah hayang nyen aturan lamun sapuk ieu pamarentah cik sing saha jalma heeh anu ngalak kai hiji kumaha tah hukumanana naon kudu melak tatangkalan 5 sugan teh atawa 50 bener sugan teh bari digantung kadua bari ditonton ku sakacamatan setuju Kang lah mudah-mudahan iya aya gerasi muda aya para nenoman nonton nyakseni dia tempat bener Kang mudah-mudahan iya teh laingan seukur hiburan wungkul eta tapi iya teh tadabur renungan keur urang sawabna aing ngaranna leuweung teh moal bisa dipisahkeun tina kana kahirupan urang lamun leuweung beak cai dina usum halado saat nah ayeuna mah musim oge geus teu bener ayeuna mah hitungan kuat baheula mah lamun bulan anu akhirna September, Oktober, November, Desember teh eta geus nicak usum hujan tapi ayeuna mah hujan teh masih kena jarang tapi sabalikna kumaha lamun bulan Mei Juni linggang dina usum halado masih kena aya hujan masih benar dah ayeuna mah musim teh teu bisa prediksi diramalkeun gitu dah ayeuna mah urang kumaha Kang mugia ieu acara teh sing